Jangan sembung mulut. Ayo jangan sembung mulut tidak. Hei, kau yang siapa? Jaka sembung mah. Hah? Jangan sembung sih. Jaka sembung mah dari dia tadi mah kalau aing. Orang berani ngelawan company? Hah? Kau yang siapa? Ya? Kau yang siapa? Saya, Ya? saya mah bukan siapa-siapa dia Pak. Saya mah lagi jalan diajak main. Jangan gitu, ah? Jangan sembung. Hah? Apa atasnya ada? Wes ku. Pusing aing mah. Lagi sali. Ya udah. Kamu company. Mana company? Mana company? Kagak dong. Oh, company. Hal. Kamu gagal. Persiapan jadi company. Siap. Company. Oh. Company mah gagal. Belanda. Oh, keren. Sok company. Company. Iya. Ya gagal dulu dong. Ngomong sama semua orang. Kamu company. Hai. Dia ngomong nah. Hai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia Sudah lama merdeka. Lepas dari penjajahan gue. Jalan baru tuh Jalan kene. baru hidup ini. Kita masih kali. Ya kan kayak di beneran ada mah. Bang Emok masih ada. Mak, Tanabok masih ada. Sekolah dibangun oleh bangsamu 5 tahun rugruk. Juga yang katanya gratis tapi masih kena bayar. Bukan. Oleh bangsamu bikin irigasi calomplok. Cara blok baik. Bener nggak? Enggak, iya. Iya nggak? Ya, Pak. Kenapa bangsamu banyak menyunat anggaran untuk rakyatnya sendiri? Aneh. Aing mah teu jadi jakat, teu jadi nanaon. Iya aing dijarekan lagi ku eta na. Acan pan ieu dibejaan heula, rule cerita kumaha. Ya udah ngegem kieu. Aing teh menerkeun. Walanda teh ngajajah urang. Tapi Walanda mah nyeun jalan bener. Nyeun nyeun jalan kereta alus. Nyeun gedung alus. Nyeun irigasi alus. Nyeun perkebunan untung. Nah, iku bangsa urang jadi garoreng gerakeun ada ku Walanda. Tujuan nama. Maunya ngabangun kudu nartangkeun di Belanda ka dieu era sia teh. Terus Walanda mah boga pamajikan teh dijieunkeun imah. Benar. Dibere perkebunan, teu sia-sia, ninggalkeun anak, hutang. Nah, sia teh. Awewe teh sae. Wanita cakep. Orang bunuh diri. Tapi ku gede angin. Sok. Kana kumaha ayeuna? Hayangna. Sok. Hayangna Kan kumaha? urang teh bangsa terjajah. Ai bangsa terjajah mah seba ka Belanda teh. Nya, tah, ulah sok dieuan karunya. Ya, Belanda teh kan ngajajah urang. Urang dahareun dibiakeun ku Belanda. Sok bikin ka Belanda kabeh. Bikin ka Belanda. Ya. Ya. Ya, bikin ke Belanda. Kamu makan yang banyak ya. Siksa. Numpun aya Belanda goreng. Nah. Tuh. Ieu cigana ya unsur pada di kasih orang ya. Cenah kesal ieu. Nah, Aya masalah, anya masalah cenah si orang ieu. sok mah boy duda-duda Sok kumaha ayeuna? Lamun geus teu. Hei, enak jadi Belanda yang banyak makannya, enak yang jadi bangsa terjajah yang sedikit makannya. Biasa nyarios ya. Biasa nyarios, Pak. Aduh. Dibungkus. Aisyah malah dibungkus. Sok kumaha ayeuna? Pak, Sok. tadi tehnya punten no tadi. Tong diasupan, tong dibere deui nu kieu. Di jero teh geus diasupan ku sesetan tah. Aing mah ngasupkeun da cengekna teu diasupkeun. Oh iya mah kan diasupan tadi teh geus diasupan kana Anu naon? Parmalada. Anu naon? Kana tahu. Asup sorangan, bohang sia teh eta mah. Oh, cengek. Heeh. Tahuan. Cengek teh geus diasupan ka jero teh ku setan. Terus dahar ke maneh? Heeh. Ngeunah teu? Mana?
Eta mah cengek na subsorangan tadi kata Ogo urang. Cengek Sok sedang minum bola. pantesan tadi teh cengek Eno. gitu nya aya kumpul muyan aya sukuan beureun asup sorangan gitu cenah. Lain sama. Iya, Punten. rek naon? Oh ya lah. Minum lah. Ya dagang naon ya? Ya dagang naon ya? Nah, Ya dagang naon? dagang naon eta? Akang dagang. Iya dagang teh. Itu. Kadi kadi. Hadir. Kadi kadi. Kadi ya. Kadi ya. Sok hadir. Dagang atuh. Oh, salah. Aduh. Ang tuh cek aing ge. Aduh. Ah. Cocok. Company. Aduh. Company. Ang cocok. Company Bang Ijan company. Oh, abdi mirip dia banget. Aduh. Keseimbangan, Aduh. Bang. Banget meni mirip dia. Aduh. Bisa ki. Aduh. Panggil yang dulu nanya. Ah. Aduh. Aduh. Iya. Dia tinggal dicoplokeun hiji deui hutuna. Aduh. Coba sebelum kutanya peluklah dia. Hang, harinya ah teh ulah kanu jangkung 10 wae atuh. Kanu pendek besek ge kanya amat ulah kahalangan kujak kutangtungan. Pinter ya apa? Peluklah dia sepenuh hatinya. Pinter otak. Aduh, aduh. Ya kan? Sok cakep cepengan. Aduh, nomor HP-na sabaraha? Nah, Aya teh akang teh. Oh bapak jangan kenal laki. Ayo teh lalaki. Teteh. Ah, atuh lain tinggal muhrim itu. tadi. Oh, kembangan. Ieu ada kembangan. Kembangan. Kadia tuh kadia. Aduh. Ada. Mikir cekeran. Tes. Tes. Nah, tes. Kurang tarik. Tes. Tes. Tes, Testing. testing, Testing. testing. Dites langsung bunting. Ya teteh. Teh, Teteh naon? teh umi, Waduh. Di mana Linggi? Jul, Munjul. RT sabaraha? teh 1, RW 3, RW 3. Saha kuuna? Pak Hairudin, Bagur. Bager, Wah, hebat. Orang lagi Hairudin atuh, pedang agama atuh. Bogoh teh kaohang. Bogoh teh ini malu-malu sok tong asa-asa. jujur. Bogor. Sok bu, dah bener ceres kada beli. Kok sakit kieu teh. Nah. Teteh urang munjul. Ka dieu bade naon? pada nonton, Nongton naon? Pak Dedi, Emang urang naon di lajonan nu ge? Lo aing teh? Oh, ka dieu. Gaduh putra. gaduh, Aya putra? ayah, Oh, boga budak? Boga salaki? boga, Ai bapak, Aya lamun boga budaknya aya Minta dihampura ka salakina. Minta dihampura. Anak kae pamangkana kadanya anjing. Oh, salaki aya. ayah, Ka mana? maut, Maut apa cerai? maut, Dikubur? ya, Di mana dikuburna? Gering naon maut? sukata, Eta mautna gubrak paeh we kitu. Tengap, nyeri huntu, nyeri suku, nyeri sirah, nyeri beteng, nyeri kanyut. sebab akibatna penginten teteh. Aku naon eta atau keracunan susu teteh. sukata, Buka tah. Kawin sabaraha lila. setahun, Muni gancang, Oh, boga budak langsung maut. ya, Kabur sih, bohong sih salakina teh maut. Wanita arohan. Iya pasti ditinggalkan ku salakina ya. Nah, di maut kun atuh. Ya kan? Salakina ninggalkan kan? Oh meninggal. Heeh. Anak 1, umur berapa? Oh, eta pohon di budak. ya, Ece, anu boga anak teh Ece kudu nanyakeun ka aing. Mana teh nyahonya? Iya anak Ece umur sabaraha? Lupa sih, Dilahirkan tahun sabaraha? Pohon deui. Geunyeun. Ah, 96, 96 nu nyieun saha?
Itu sendiri ya. Dia menanya nu nyeuna saha? Ya, ece harita diperkosa ku saha? Diperkosa ku salakina. Heeh, geus. Ayeuna umur sabaraha budakna? Poho, sekolah teu? 27. Hah? 27. 27. 2 atau 7? Sekolah teu? Sekolah putus di mana? Hah? Sekolahnya putus di mana? Putusna di mana? SD, SMP. Nur aya abdi ya. Hah? Ayeuna geus kawin budakna? Udah. Lalaki. Iya. Ayeuna ece di imah jeung saha? Mana? Sorangan. Lamun diantarkeun ku Ahang balik daek teu? Ulah mundur. Aya abdi di dia. Masih normal abdi teh. Mundur wae. Mundur mah tuluy. Atuh matak naon teh kakak hareupeun. Ai sia. Bangarian teu manggih-manggih. Emang aku cowok apakah? Ari ayeuna ece di imah jeung saha? Nyalira. Nyalira sorangan. Heeh. Mun sare aya nu maturan teu? Ah ya. Pernah teu hayang ka lalaki? Tuh. Henteu. Lamun dibere ohang daek teu? Gerak. Hayang lihat pertanyaan ya tadi. Hah. Pernah teu hayang ka lalaki? Henteu. Henteu. Terus hari mun ka ohang, Ohang modal pan ohang ka lalaki ini kumaha? Atuh kan basa basi hang. Basa basi atuh. Sapopoe gawe naon? Hah? Bu RT, Pak. Bu RT? Bu RT di dia RT. Gaji RT sabaraha di dieu? RT hebat. Beri tweet teh nya. Gaji RT sabaraha? 8 juta 600? Hah? Bu bilang itu RT. Setahun. Gaji RT sabulan sabaraha? Sabulan dia mah. 8 juta teh setahun. Setahun dibere sabaraha? 96. 860? Iya. 860 Setahun sabulan. Betapa malang nasibmu semenjak kau jadi RT. gaji dan 800 sabulanan 60.000. Lumayan, Pak. Orang kerja di bupati 5 tahun ka tukang ninggalkeun gaji RT 700.000 sabulan. Woi. Ya. Ulah gaji pejabat wae nu gede tuh RT perhatikeun. RT jabarana susah gaji 800 sabulan untung teu paeh oge. Ibu pindah ke Purwakarta, Bu. Ayeuna teh. Oh, pokoknya 2025 gaji RT 1 juta geus. Geus ya. Ayeuna ai RT dahar tinu naon? Ngaboeuna kumaha Ya, unggal poe pan kudu beli beas. Nggak tinu naon usaha? Enggak. Nah, terus makan dari mana? Dari anak saya. Oh, dikirim anak. Iya. Oh, gitu. Mau ada kegiatan nggak? Pengen. Apa? Kalau bisa. Masih jamblang. Pangkas rambut. Oh, Nyalon. Jadi nek beli alat-alat cukur. Nyalon Ah, pede. beli silet nu murah mah kero. Hei, beda deui cerita. Benten deh ya teman. benten deui caritana. Ibu berarti mau buka barbershop gitu. Bu, namanya siapa? Siapa? Salon. namanya. Oh, Nangan. Ya, coba ya praktek. Coba. Ibu. Ceritanya iya, Ceritanya ini mau dipangkas huntunya. Sip kudu. Rambutnya ya Sok. nanti dimodalin sama Pak Dedi. Kita pengen lihat. Nah, bagaimana caranya rambut yang babu ratak begini dirapihkan sama ibu. Keribat. Ya, makanya. Keribat. Pijit Bu. Ya, pijit. Keribat. Ini dulu Cuci dulu. Ibu dicuci dulu. Saya pelayan. Ya, surya. Urut. Cing, bener teh ya. Oh, bener guys ya. Kalau salon yang paling laku itu adalah pijitannya yang enak. Betul. Jadi nyukur nomor 2. Bisa. Hanya sih bisa. Hanya. Iya, pinter jagoan lu. Hebat ternyata ya. Ada terapi Bisnis. kuping juga katanya Bu ya. Ya. Ayo wae.
Iya manganahan. Menang berarti cocok. Oh, pas. Berarti bisa potong ibu, pura-pura. Potong. Potong. Dari leher aja bu potongnya. Ah, itu banyak potong leher. Oh iya. Oh, wow. Tuh, potong sare. Saking nikmatnya. Pas, cocok berarti Pak ini Bapak. Pak, cetak. Betul. Ayo nu ngarejak. Nya wajar ngerejen waktu cok. Gila. Hai bayang teh. Nah berarti mau jadi tukang pangkas rambut. Bukan pangkas rambut, ya. Beri guntingnya, Ya. beri gunting ya. Alhamdulillah. Amin. Allah ya. Ya, terima kasih. Semoga ibu cepat dapat suami. Amin. Ya kan? Jangan lupa kalau punya suami beli silet, ya. Dikerok dulu, ya. Jadi bahagia nggak sekarang? Bahagia banget Pak. Alhamdulillah bisa Peluk ketemu. dong. Terima kasih ya Pak. Sama-sama ibu ya. Saya juga terima kasih bisa ketemu di sini ya. Saya mohon maaf tadi disangkanya laki-laki. Ya nggak apa-apa Pak. Hah? Umi. Emang kebanyakan nyangkanya laki-laki. Kenapa atuh gayanya kayak laki-laki? Ya tahu ya. Oh dari sananya. Iya. Tapi ibu asli perempuan. Iya. Coba lihat. Nggak usah lucu. Ini di depan umum. Suka nanti siapa yang si Bapak? Coba lihat. Kenapa ibu nggak guru bu? Saya mah maksudnya coba lihat KTP-nya. Salah sangka. Itu benar mau usaha cok rambut bisa beli gunting itu cukup, dicukuran cukup. Ya. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Dan kita malam hari ini mau sama-sama nonton pagelaran wayang janda. Janda. Wayang janda. Yang janda siapa? Sekali lagi dong, yang janda siapa? Siapa? Umi. Bu RT. Bu RT. Yang janda Bu R. Yang duda siapa? Pas. Presiden duda, gubernur duda, RT janda. Sekali lagi, Presiden duda, gubernur duda, RT janda. Maka tugasnya presiden dan gubernur mensejahterakan para janda. Setuju tidak? Yuk kita ikuti pagelaran wayang janda, yaitu wayang kulit dan wayang Boleh. boleh. Dengan dalang berjumlah 4 orang. Selamat menyaksikan. Terima kasih.